Sirawing Nitis. Sorot Panon Rasanti alias Munarsi, sakapeung galak gular giler, galak mataksieun anu borangan, sakapeung deui ciga anu melong kosong, arang ngiceup seperti jalma biasa, kitu nate lantaran aya dina pangaruhna Nini Karimun Sakti. Dongeng Sunda Roman Silat ngajujut laku mapai rundayan carita hiji jajaka katurunan Jawara Sunda. Sirawing Nitis. Sanca dawuk cengkat nangtung muterkeun paneuteup kasabudeureun eta patempatan, narik napas panjang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Di mana aing bisa manggihan si topeng mayitnya? Sanajan bener arwah panasaran kibuyut ireng anu sumanding geus mere pituduh mangsa diri aing ngayakinkeun ilmu, tapi tetep nu ngaran si topeng mayit cenah boga ilmu anu luar biasa. Kadinya aing kudu guru ilmu. Ku cara kitu kakara bisa malaskan nyeri ka Sirawing. Sirawing Nitis digarap Kumang Inoy, naskah Yasana Yat R, pangreka jeung panyeup sora Udi Gibran, dibaturan Kukang Awe, teknik jeung editing garapan Nopan Cahya Lagawa, dibaturan Kukang Ence, pangjejer gawe Muhammad Ismail Haufansa. Juragan Gandara unggut-unggutan di barung bari jeung nyerenge seuri telila terus kedal di lisan. Nya ari ama mah satuju, memang satuju pisan aji. Malah milu syukur jeung bagja sabab diri hidup duaan anak ama bakal dilatih dina hal ilmu silat sangkan bisa saperti halna Ayu Manganti. Tah kieu jadi Ayu Manganti ulah kapalang dina harti ulah kapalang bela ejeungnya nya kakula warga kula wayahna kudu jadi guru Aji Sutra ejeung laras anting dina hal ilmu silat. Ayu Manganti ungeuk bari terus ngawalon pondok. Mangga ngiringan juragan, upami sakintenna memang abdi di dieu henteu mata ngarepotkeun mah. Ngarepotkeun kumaha ari Ayu? Atuh keur kula mah mangrupakeun hiji kabagjaan ejeung kasgumaan hate. Sabab sakumaha anu dicaritakeun ku Aji Sutra henteu salah. Di mana engke Aji Sutra jeung laras anting geus bisa saperti Ayu, geus teu aya anu dipikas lempang jeung dipikarisi. Ayu Manganti jeung Aji Sutra silih teuteup. Aya anu rada beda karasana kana hate Ayu Manganti teutepan Aji Sutra dina waktu harita. Ayu Manganti gancang mindahkeun paneteupna. Saterusna Ayu Manganti ngahulang deui. Kakara kapikir kangaranan ngalatih silat kalaras anting jeung Aji Sutra di dinya tangtu be henteu bisa dina waktu anu ngan sakedeung. Bet dirina oge waktu dilatih ku Nyai Windu Apsari apan aya kana tauna. Ayu Manganti inget deui kana kaayaan dirina ayeuna. Memang geus eueuh harepan hayang panggih deui ejeung anu ngaran Jaka Sinangling. Jajaka anu geus ngancurkeun harepan cintana.
tibatan kudu lumampah terus tepuguh arah anu dituju. Ayeuna aya tawaran saperti kitu, nya mending keneh jadi guru silat. Kitu cek pikirna Ayu Manganti dina akhir nama. Kadenge harita Aji Sutra anu cumarita. Tah, ayeuna meureunnan ku akang bakal dibejaan ka laras. Jadi dina keur kaayaan biasa mah Ayu Manganti jeung akang kitu deui jeung laras. Biasa be saperti hal ayeuna. Ngan dina waktuna latihan silat, Ayu teh guru akang. Jadi kudu tegas ulah asa-asa, ngambek atawa nyarekan ka akang atawa ka laras. Upama teh mah nyieun kasalahan dina waktu latihan. Kumaha ilaharna murid ka guru, kitu tah nya mah. Aji Sutra ngareret ka juragan Gandara anu dereret ungeuk bari terus ngajawab. Bener nya, memang kudu kitu Aji. Kudu dibedakeun antara kekaayaan biasa-biasa jeung kekaayaan dina waktuna latihan. Ku cara kitu memang Ayu ulah ngarasa asa-asa dina nangtukeun aturan salaku guru ka murid. Kula mercayakeun sapinuhna ka Ayu Manganti. Ku abdi bakal diperhatoskeun pisan juragan. Mudah-mudahan be abdi tiasa ngawujudkeun cita-cita kula warga juragan. Akhirna mah Ayu Manganti nangtukeun sikepna, narima tawaran pikeun tumetep di dinya patali kudu ngalatih silat ka Aji Sutra jeung Laras Anting. Aji Sutra memang hayang ngaronjatkeun ilmu silat. Salian ti eta manehna memang geus katarik hate ku Ayu Manganti. Numatak manehna temikeun upama Ayu Manganti kudu init ninggalkeun eta patempatan. Hatena tetep hayang terus babarengan jeung wanoja geulis rupa anu ngaran Ayu Manganti. Urang tinggalkeun heula kaayaan Ayu Manganti anu ti mimiti poe eta terus dina poe-poe anu saterusna mimiti ngalatih jurus ka Aji Sutra jeung Laras Anting. Caturkeun harita Jaka Sinangling anu lumampah bebarengan jeung Kirana. Kaayaan paroman Kirana tetep alum, semunguyung henteu berag, malah loba hulang-hulang wae kitu teh mah. Lantaran hatena ngarasa tunggara ku kaayaan dirina geus jadi korban nafsu binatangna tilu bayangan alah saradan. Tilu urang jalma anu memang geus teu boga deui rasa perasaan. Jaka Sinangling teu bisa ngabibisani. Sabab milik anu paling mahal dina dirina Kirana geus aya anu ngarampas. Sabisa-bisa Jaka Sinangling nyobaan ngabeberah hate Kirana. Mangsa ngambah ka salah sahiji lembur. Waktu ningali aya warung anu kajojog. Jaka Sinangling ngajakan leureuh ka Kirana bari sakalian ngeusian beuteung. Si emma warung tetela kawilang jalma anu somea. Harita ngabagiakeun Jaka Sinangling jeung Kirana. Mangga caralik. Sing raos Nyimas. Kumaha bade ngarasakeun tuang ieu teh? Jaka Sinangling ungeuk bari terus ngajawab. Nyuhunkeun dua alas mah, sangguna panas mah. Ari si Agus atuh di dieu mah tos henteu bireuk deui. Nu ngaranna datang ka warung emak mah. Warung mah Eco.
nyadiakeun sangu jeung lauk pauk teh anu paranas anu haraneut. Eta Nyimas sanes ngahuleng wae atuh sok kadinya milih bade tuang sareng naon Kirana anu keur ngalamun jadi asa kagebah netep ka Maeco anu boga warung terus nyarita. Sayos mah gampil apan sanguna oge teu acan aya ieu teh mah. tuhnya nya kieu marukankeun teh geus kolot mah Nyimas. Sanguna teh acan ieu teh nya bener ke atuh urang dipangalaskeun heula ku emaknya. Harita dibere alas jaka Sinangling jeung Kirana. Sanggeusna beres dahar, si emak warung terus ngajakan ngobrol ka jaka Sinangling jeung ka Kirana. Bisa katingali ku jaka Sinangling. Sanajan bener aya kalana Kirana imut atawa seuri, tapi tetep bangun anu hambar. Pikiran Kirana memang teu oleh inget bae kana kajadian anu tumiba ka dirina mangrupa musibat anu berat pikeun nying hareupanana. Kadenge harita Maeco anu cumarita deui. Keur kamari-kamari ieu mah di lembur teh apanan rame Agus. Nya da diobrolkeun teh da kumaha bisa katingali. Agus jeung Nyimas mah lain urang dieu. Jadi kajadian dina waktu anu kamari teh Nyimas. Apanan aya dua jajaka anu tarung bebeakan marebutkeun wanoja geulis rupa putrana Juragan Gandara anu pangbeungharna di ieu pilemuran. Ngelahna teh Nyimas laras anting. Eta anu keur tarung merebutkeun cinta teh Nyimas jadi kawilangan ku wanoja geulis rupa jago silat. Cek mah teh eta mah jawara wanita weh. Sabab duanana bisa rubuh tah ku jawara wanita anu masih keneh ngora teh Nyimas. Jaka Sinangling mimiti nama henteu pati katarik hatena ku eta obrolan. Ngan waktu Maeco anu boga warung nyebutkeun ngaran wanoja anu jago silat, ngaranna Ayu Manganti, kaget anu lain dikieuna jaka Sinangling. Tah eta wanoja geulis jago silat teh Nyimas, Ayu Manganti ngaranna teh. Nya ti harita terus jadi tumetep we di bumina Juragan Gandara, malah jajaka anu ijen teh singana ngunek-ngunek meureunna Nyimas. Nya daratang deui guruna. Maksud teh guruna masing-masing. Tapi nya kitu Nyimas, eleh deui bae guruna oge. Atuh Ayu Manganti teh di lemur ieu mah jadi sabibiri hiji Nyimas. Jaka Sinangling netep antep ka Maeco anu boga warung. Ngadenge di eta lemur aya Ayu Manganti, Jaka Sinangling bet aya jorojoy hayang nepungan atawa papanggih jeung eta wanoja. Jadi eta wanoja anu ngaran Ayu Manganti teh tumetep di bumina Juragan Gandara mah. Nah, make jeung tumetep di dinya nya mah. Apanan sanes urang dieu eta Ayu Manganti teh? Memang lain urang dieu Agus. Ngan nya kitu aya beja deui ieu teh malah. Ieu beja teh malah haneut keneh. Nya teu beda ti sangu emak we. Haraneut keneh apanan? Tah ieu beja teh haneut keneh deui. Nah beja haneut keneh kumaha kitu mah? Jaka Sinangling panasaran hayang nyaho beja naon anu disebutkeun haneut keneh ku Maeco. Nya kieu ieu Agus beja anu haneut keneh teh Juragan Gandara teh apanan gaduh putra. Nya putrana teh 2. Nu cikal mah pameget lalaki jajaka kasep rupa ngaran Aji Sutra Agus. Tah ari laras anting mah nya eta rajina atawa adina eta teh.
Nyacek beja mah cenah, malah keur urang lembur mah geus nyarao kabeh sigana bae. Tina wawu jadi wano, tina wano jadi bogoh, tina bogoh jadi cinta, tina cinta jadi nyaan. Lantaran panggi unggal poe meureunan tah antara Ayu Manganti jeung Aji Sutra teh meureunan kaentepan ku perasaan cinta. Nya dina akhirna mah sigana bae batu turun kesik naik meureunan. Itu purun ieu daek. Cenah mah moal lila deui oge Agus bakal rendengan alias pangantenan. Kawelang beja anu mata kaget oge tah. Sabab juragan Gandara jalma anu sakitu juga lakna. Rek boga minantu kawan oja, anak jalma biasa. Malah lain pituin urang dieu Agus. Jaka Sinangling anu tadina aya perasaan ku menjot hayang panggih jeung Ayu Manganti jadi hanjelu jeung ngaleket teh hatena ngadenge Ayu Manganti rek dipihukum ku Aji Sutra anakna juragan Gandara. Jaka Sinangling kadenge harita nyarita deui. Oh, jadi Ayu Manganti teh bakal dipihukum ku Aji Sutra mah. Nya bagja atuh jadi minantu juragan Gandara mah tangtuna oge mah. Nya pasti atuh bagja Agus, bagja. Da mah oge pugu ieu teh hayang panggih ajang wanoja anu ngaran Ayu Manganti, wanoja geulis rupa, anu jago ilmu silatna. Pokona mah Agus lamun teh jadi mah meureunan engke rame ieu di lembur teh meureunan. Moal ti 3 poe 3 pating jigana teh hiburanana oge Agus. Ke ari eta nyimas kunaon diperhatikeun ku emak teh ti tadi loba ngahulang ngalamun geuningan. Kirana imut semu anu dipaksakeun bari terus ngawalon. Henteu mah. Abdi memang nuju ngalamun teh. Ieu emut kalembur mah. Tapi nya ketang henteu ngabibisani mah oge sok rajen kitu ari keur di lembur teh. Ari geus init sok inget ka lembur hayang mulang. Sanes Nyimas sareng Agus teh bade angkat ka mana ieu teh? Kirana dina waktu harita ngareret ka Jaka Sinangling, reret jalma anu bingung, gancang harita Jaka Sinangling anu ngawalon. Nya ari tujuan mama ieu teh bade nuju ka lembur dumuk matuhna Parawing mah. Apal meureunan mah oge nya ka Parawing. Oh, nya si Rawing teh. Puguh we, puguh. Kabeh jelema oge apaleun ejeng nyahoon ka si Rawing mah Agus. Jelema-jelema jarahat sarieun ku kakarang ngadenge ngaranna oge. Sabab si Rawing teh geus sohor tukang numpes kajahatan. Ngan ayeuna mah asa kurang kadenge ngaranna. Nah ka mana nya? Nya aya be di lemburna meureunan mah. Ke uwih deui kana obrolan ieu mah. Janten iraha saurna salametan rendengan atanapi pangantenanana Ayu Manganti sareng Aji Sutra teh mah. Cek beja mah moal lila deui Agus. Nya meureunan mana kitu oge den Aji geus teu sabar hayang gerami hukum Ayu Manganti. Kangaranan lalaki teh apanan tara sabaran Agus. Jaka Sinangling narik napas panjang jadi ras inget deui kana pangalaman waktu ka tukang waktu Ayu Manganti masih keneh babarengan jeung Nyai Windu Apsari anu jadi guruna. Breh jirim Ayu Manganti nembongan, Jaka Sinangling jadi ngomong sorangan dina jero hatena. Sigana bae Ayu Manganti geus turun gunung dina harti papisa jeung anu jadi guruna. Ngan tetela geus teu ingeteun geuningan ka diri aing mah. Buktina Ayu Manganti geuningan rek dipihukum ku Aji Sutra anakna juragan Gandara anu pangbeungharna di lembur. Ayu Manganti Jaka Sinangling jadi mupus ingetanana ngeunaan wanoja geulis rupa anu ngaran Ayu Manganti sabab manehna boga anggapan
geus bisa dipastikan ayu manganti geus teu inget-ingeten ka manehna. Jaka Sinangling jadi ningali kana kaayaan dina waktu harita geus deukeut ka burit. Upama neruskeun lampah geus pasti bakal kapeutingan di jalan. Sadar kana eta kaayaan, Jaka Sinangling neuteup ka Maeco anu boga warung bari terus nyarita. Kadenge harita Jaka Sinangling nyarita ditujukeun ka Maeco. Wanci sakedeung deui bakal burit ieu mah. Jadi bingung oge ieu teh mah. Sabab lamun lampah diteruskeun geus bisa dipastikeun mah bakal kapeutingan di jalan meureunana mah. Maeco ngabagikeun paneteupna ka Jaka Sinangling jeung Kirana. Teu terus nyarita. Ari sakirana bakal kapeutingan di jalan mah atuh nya geus be di dieu atuh Nyimas Agus. Da aya kamar mah bisi keur Agus jeung Nyimas marono. Ngan da nya kieu buktina atuh kaayaan di dieu mah. Pokona mah sing bisa ngamaklum nya. Ku ditarimana oge ku emak-emak di dieu keur abdi duaan. Tos pirang-pirang nuhun pisan mak. Ngan abdi hampura be ye mak ye lancang ku mabani ka emak. His teu nanaon Agus. Nya mending keneh kitu cek emak mah. Yang tibatan kudu naruskeun lampah. Bari jeung kapeutingan di jalan mah mending keneh geus manok we di dieu deukeut emaknya. Kirana ngareret ka Jaka Sinangling terus nyarita lalaunan. Nah urang teh cios bae kitu Kang. Nempangan ka Sirawing teh. Nya jadi atuh Kirana. Sabab iwal ti ka Parawing urang bisa nambahan kaweruh dina harti ngaronjatkeun ilmu silat. Sabab kangaranan jadi jelema anu lemah mageningan bisa karasa ku urang oge. Kirana dina waktu harita ungeuk geus teu ngomong deui, geus kurang sumanget sigana teh dina diajakan ngobrolna oge. Maeco anu boga warung memang hade-hate. Sabab harita bener-bener ngaku ku sikep jeung caritaan anu ngeunah kana hate. Wanci peuting sumanding, Jaka Sinangling jeung Kirana geus henteu kudu bingung deui tempat keur mondo. Sabab bisa milu meuting sakalian di imahna Maeco anu memang imah jeung warung teh ngahiji. Memeh salaretibra Maeco jeung Jaka Sinangling katut Kirana masih kene sempet harita ngarobrol heula. Kadenge harita Maeco anu cumarita. Nya kieu yeuh ari datang peuting teh Nyimas Agus jepwe jempe. Komo mama sapopoena estungan hirup sosoranganan be sepi jeung sepi. Leuheung ayeuna mah aya batur ngobrol. Da biasa nama nyilek sorangan we lamun rek carete. Kirana neuteub ka Maeco bari terus nyarita. Nah emak teu kagungan putra kitu mah. Ih ari si Nyimas puguh nyeta boga anak ngan hiji-hijina oge emak teh apanan dibawa ngumbara ku salakina ka lembur anu sejen Nyimas. Ari salaki emak 2 tahun ka tukang geus miheulaan. Ninggalkeun emak ninggalkeun alam pabenangan. Atuh emak teh jadi hirup nyorangan. Nya daek teh daek emak teh kudu sanggup nyorang laku kehirupan seperti kieu Nyimas. Jaka Sinangling masih keneh rajin terus merhatikeun kaayaan Kirana. Anu sanajan bener milu ngobrol tapi masih keneh aya hulang-huleng. Musibat anu tumiba ka dirina memang hese pikeun dipohokeunana. Jaka Sinangling jadi gemes katilu bayangan alas saradan. Cacakan lamun boga kamampuhan anu cukup mah bakal ngayakeun tindakan atawa balitungan jeung eta tilu jalma. Kadenge harita Jaka Sinangling nyarita deui. Nyaludeungan we emak-emak. Sanajan bari ukur sorangan di dieu tapi emak tetep tabah dina nying hareupanana. Nya tabah ku kapaksa Agus. Ari geus rek kumaha deui atuh da kanyataan memang kudu kieu. Kanyataan anu kudu ditarimakeun ku emak. Ke. Ari Agus jeung Nyimas ieu teh nya anyar pangantenan meureunannya. Jaka Sinangling seuri disangka salaki jeung pamajikan ku Maeco teh. Kadenge Jaka Sinangling nyarita deui. Ih henteu mak.
Abdi lain salaki jeung pamajikan ieu teh. Salah tah mak dugaan teh. Tapi ieu kirana teh mak guru abdi dina masalah ilmu silat. Guru? Anu bener Agus. Manya aya lalaki bet diajar silat ka awewe. Mendek oge lalaki anu jagoan mah Agus. Tapi nya ketang teu kitu ketang. Bet ayu manganti oge. Nya sarua deui wanoja tapi jago silat. Jadi loba awewe anu jago silat ayeuna mah. Jadi si Agus teh dilatih jurus teh ku ieu ku Nyi Mas Kirana nya. Bener mah. Jadi ulah ningali sapedah kirana teh pangawak awewe mah. Ilmu silatna mah teu bisa dianggap enteng mah. Jago anu kitu-kitu wae mah rubuh ngudupung mah. Nya percaya ketang. Da beda dina reretna oge. Ngan eta tadi geningan Agus jeung Nyi Mas make jeung nyebut-nyebut rek ka tempatna parawing. Nah aya naon eta teh Agus Nyi Mas? Nyarek nambahan ilmu B mak. Guru ilmu kaparawing gesa nambahan tahapan ajen pangarti abdi mak oge kirana. Oh gitu. Nya bener. Ari keur ngora keneh mah mending keneh ngamangpaatkeun waktu ketang Agus Nyi Mas. Da cacak malam ngora keneh mah mage sarua we hayang neleuman diajar kana ilmu silat. Ngan nyata kitu geuningan ari geus kolot mah. Sok rajeun hese apa gancang poho. Dari ilmu atawa pangarti mah moal berat mah mawa. Jeung deui kangaranan dina waktu ayeuna mah ketang penting memang ilmu bela diri teh kasep. Kangaranan jadi jelema anu lemah mah bakal jadi korban jalma anu kuat marukankeun teh. Jaka Sinangling jeung Kirana meh bareng harita arunggeuk. Duanana jadi inget deui kana kajadian dihadang ku tilu bayangan alas saradan. Maranehna duaan tetela teu bisa ngabela diri, malah akhirna Kirana anu jadi korban. Kirana kadenge harita milu deui cumarita. Naon anu disanggamkeun ku emak telepat mah. Jalma anu lemah bakal jadi korban jalma anu kuat. Seperti halna anu karanapan ku diri abdi mah. Kungsi menang panghinaan ti jalma-jalma anu memang leuwih jago tibatan diri abdi mah. Tah, nu mata kitu Nyi Mas. Perlu ngaronjatkeun ajen pangarti teh Nyi Mas. Nyari kangaranan rek guru ilmu kaparawing mah moal nepikeun kanyalahan. Sabab sakanyaho emak anu ngaran si Rawing teh kawilang jago anu dipikasieun ku jalma-jalma jahat. Loba karaman ditumpas ku si Rawing. Nya sok mindeng be emak teh ngadenge. Dunuh kieu mama ye ari wayah kieu teh yo langsung ngerlek heulai. Mama teh kuateun peting-peting ye teh. Komo geus sakieu kakolotan anak mah geuningan Nyi Mas. Jaka Sinangling netep ka Ma Eco bari terus nyarita. Nya sok be atuh mah kulemkeun ulah dipaksakeun ngobrol ari tos tunduh mah. Nyeta ari ngobrol ka beuki emak eta teh Agus. Apal atuh da unggal peutingan ukur cengulik sorangan. Ayeuna anu ngebaturan. Heueuh, matak teu aneh lamun emak jadi betah ngobrol teh. Tapi hanya kal ye panon ye meni cepel kieu Agus. Mati heula atunya mondok Nyi Mas. Kirana anu harita nembalan bari jeung imut dipaksakeun. Mun mangga be dipayun ku lemah. Geus kitu Mama Eco terus dina waktu harita ngagoloyoh muru asup ka enggona. Harita anu masih keneh ngobrol teh Kirana jeung Jaka Sinangling. Jaka Sinangling netep ka Kirana anu harita katingali ngebalieureun beungeutna. Dina tetepan anu ngandung rasa kaprihatinan, harita kadenge Jaka Sinangling nyarita. Kirana, akang bisa ngarti kana kaayaan perasaan oge pikiran Kirana. Ngan ulah rek kateterusan dijadikeun bang baluh hate sabab moal anu bisa ngubaran kana kaayaan kajaba ti diri urang sorangan. Ku ayana kitu ulah rek jadi leutik hate. Komo lamun peungas harapan mah nya.
Kirana dina waktu harita netep ka Jaka Sinangling tetepan anu beus ku Cipanon, kadenge kirana harita cumarita sorana dumareuda. Kang Jaka Sinangling, akang memang tiasa nyerita kitu Kang. Margi Kang Jaka sanes abdi sanes Kang Jaka. Lian teh eta Kang Jaka mah pameget abdi mah awewe, tapi abdi jinisna Kang anu ngaranapan musibat tumibaka dari abdi. Setiap ngalengkakeun suku, setiap narik napas, abdi entole goncang ya hate Kang. Abdi kudu kumaha Kang Jaka? Bet asa taya deui sumanget geus ngalengkakeun suku dina ieu kahirupan Kang Jaka. Jaka Sinangling narik napas panjang. Memang bisa nggak maklum, kanyataan anu paling berat dina lambaran kahirupan kirana kudu ditarimakeun. Kanyataan anu terus jadi siksaan kana pikiran jeung perasaanana.